kaum wanita ulah sok hayang di paraban. Naon cenah? Atur ge mungeun di paraban. Geus di parabnya urang mah. Daun nu beukieun bana tuh. Pilaku dibere bannya. Ulah sok hayang di parab. Ban, ibu daek di paraban. Meni telat mikir ih. Nah, naun ari nikah, urusan nikah tong boro-boro sifatna anu can kawin, nu geus kawin ge sok hayang kawin deui. Tong boro-boro sifatna nu can nikah, nu geus nikah ge sok hayang deui. Sabab hikmah daripada nikah teh aya 5. Nu kahiji nikmat. Jadi nikah teh pan kana barang nikmat mah tong boro-boro budak ngora najan kolot ge hayang anu nikmat. Nah ya naon loba dina nikah teh di antarana ceuk ulama nikmatuna salah satun paltu tabar labsun wakub latun waid holud dakar. Nikmat panganten ayat 3 nuka gambar nyabak nyium rejeung ngasah congo gantar itu nikmat. Laras nikmat ngan lain ukur sakadar keur ngalampiaskeun nafsu biologis belaka, lain ngan ukur ngejar kanikmatan duniawi belaka. Maka ku ayana nikah keur ningkatkeun kenikmatan kualitas ibadah urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Leres tingkatkeun kualitas ibadah urang saatos nikah, ibadah urang kualitasna jadi ningkat. Entak aya keterangan 2 rakaatna jelema nu geus boga pamajikan, 2 rakaatna jelema nu geus boga salaki, maka eta leuwih alus tibatan 40 rakaat jelema nu masih kene kalengoan. Apalagi jelema hartana aya, awewe na aya, keur bayar mas kawina aya, tapi eueuh harapan hayang boga rumah tangga, eueuh harapan hayang boga keluarga, kitu hirupna teh ngalalai jeung ngalalai. Masya Allah, eta jelema panghina-hina na leres. Jelema panghina. Hei, sebagai orang tua nu boga keluarga, nu boga anak, rek awewe rek lalaki, ketika geus papanggih jeung jorona, ketika geus papanggih jeung lalaki anu ceuk urang cocok, maka buru-buru kawinkeun. Ida atakum man tardauna huluqahu wadinahu fajawwajuhu. Di mana-mana papanggih, di mana-mana datang ka anjeun hiji jalma nu geus cocok, hiji akhlakna, kadua agamana, fajawwajuhu. Boro-boro kawinkeun. Wa illa taf'alu lamun teu kitu takun fitnatun fil ard wa fasadun arif. Lamun teu buru-buru dikawinkeun bakal kena fitnah di muka bumi. Nu kadua bakal aya karuksakan anu kacida gedena. Masya Allah. Maka keweje sahibul bait Bapak Sodikin dia teh ngaranna teh Bapak Sodikin ngaburu-buru ngawinkeun nu janten putrina teh bisi tiba kadinya. Makana Cep Hendy datang ka Bapak Sodikin meureun ku budakna teh geus cocok agamana sa agama Islam, akhlakna sa akhlak panginten bari diajar. Sieun tiba kana fitnah takun pilade buru-buru pajawwajuhu, buru-buru kawinkeun, buru-buru nikahkeun. Oh. Hari urang kawin atawa nikah? Urang kawin atawa nikah?
nikah urang mari kawin mah eta mah bahasa urang lamun ngan ukur kawin teu kudu jadi jelema ucing lagi kawin kan gitu ya henteu ucing lagi nikah henteu mata nah cenah beda jeung jelema sebab jelema mah nu tadi teh nikah lamun ngan ukur kawin wungkul mah teu kudu jadi jelema jadi we ucing geus mata tina nikah teh lain sekedar ninihan karasahaneut tapi nikah teh enna teh nikmat keur ningkatkeun kualitas ibadah urang ka Gusti Allah benar. Di antarana ya nu boga nilai 2 rakaat 40 rakaat hiji jelema antara jelema nu geus laki rapi jeung nu lalengohan. Kadua nu boga nilai 2 rakaat 40 rakaat jelema nu geus berangkat ibadah haji jeung umroh nu geus bisa ngadatangan mana masjid-masjid indungna leres lamun urang ibadah di dieu 40 rakaat di ditu mah 2 rakaateun 2 rakaatna salatna jalma di Masjidil Haram eta leuwih alus tibatan 40 rakaat di masjid ieu urang hayang ka Makkah hayang ka Makkah hoyong salat di Madinah hoyong salat di Masjid Nabawi hoyong salat di Masjidil Haram deketan ulah kieu ari ka masjid indungna hayang masjid anakna teu wauh teu kolot lamun hayang ka indungna deketan anakna leresnya lamun hayang ka indungna deketan anakna urang bogoh karana boga anak hiji deketan anakna sing hade sing nyaa suwi-suwi pangalikeun baso keindungna nanyakeun jang teh saya baso ti Pak Haji alhamdulillah isuk deui datang jang ieu teh saha baso ti Bapak alhamdulillah lila ti Pak Haji wae nu mana cek indungna teh nu Pak Haji teh meuni nyaah teuing ka anak kuring meureun kitu. Lamun urang hayang salat di Masjidil Nabawi, lamun urang hayang salat di Masjidil Haram, lamun urang hayang ibadah di masjid indungna sing ade ka masjid anakna, ngimpi jadi jelema ari ibadah hayang di Mekah, ari masjid anakna nu aya di urang kara ampih-ampih acan. Naudho. Maka mudah-mudahan ieu baca kandi mah sing getol ka masjid. Engkena ayeuna mah ulah bakal dibuburak. Anyar keneh kawin ku pigih ge dihargaan lamun kawin bujang kaparawan saya lamun teh mah kawin bujang kaparawan saminggu jatahna menang salat teu berjamaah awas bahasana menang ieu namun akhir amun teu berjamaah lain teu salat amun teu berjamaah ge tong digeureuh-geureuh saminggu mah beda gitu eta mah cependi mentak ayeuna malah cekeskeun mumpung aya rusuh cekeskeun ayeuna mah naon sababna Allah ngahargaan ulama ngahargaan ka panganten titip pasodikin saminggu ayeuna mah ulah bakal sieun-sieun ulah antep we lamun teu salat sieun-sieun cependi ayeuna mah geus beres ngaji koprek heuh geus naon deui kawin mah bakakak jeung bakekok depan dianteur baheula. Terus beres, datang ka waktu subuh, ini ka cai. Salat Allahu Akbar, geus salat subuh. Hantem deui nepi ka duhur. Nah, mun saha nu ngulakeun. Beres gitu ya? Beres duhur. Ini ka cai, Allahu Akbar, salat. Geus salat. Rek deui nepi ka asar. Naon penyium lagi ke sarwajeng nyium hajar aswad beres asar rek datang waktu maghrib mandi adus salat Allahu Akbar cekeskeun deui nepi ka nepi ka isya alah geunah sami mata aing kabayang baheula waktu anyar panganten aduh Masya Allah ngan nu kudu diingat ku Jang Hendi ya nu kudu diingat dina poe tadi anjeun teh nampi abi nikah gitu banyak
Ya contoh nampi abi nikah kaneng cinot kalawan nganggo mas kawin kukompan contoh ya lain sekedar perjanjian di depan penghulu, lain sekedar perjanjian di depan saksi. Cek Endi tadi teh aja teh geus ijab kabul jeung wali nampi abi nikah kaneng anu kalawan nganggo mas kawin anu dibayar tunai, lain sekedar perjanjian jeung saksi, lain sekedar perjanjian di depan penghulu, lain sekedar perjanjian di depan jalma, tapi itu adalah sanalika harita kene tiba kewajiban pikeun anjeun. Secara tidak langsung ngomong kieu tadi teh jeung henteu teh. Ya Allah poe minggu ayeuna tanggal sakieu tahun sakieu ieu nu ngaran saha Neng Sapitri salatna bener jeung henteu. Bagya jeung cilakana ka surga jeung ka nerakana aing nu tanggung jawab ceuk saha teh ceuk Cek Hendi. Makana begitu ijab kabul tiba kewajiban. Mana kewajibanana? Hiji saatos diakadan mah tiba kewajiban ngimahan. Ya. Naon tujuan ngimahan? Supaya terjaga eta awewe atawa pamajikan teh tina dinginna angin peuting, terjaga tina panasna matahari. Urusan ngimahan jeung teu nama eta mas kumaha kamampuhan, mampu dipanggieunkeun pek panggieunkeun, teu mampu pangontrakeun. Pantes saeutik ayeuna mah dina zaman ayeuna can mampu nyieun jadi pilot. Naon ari pilot teh nyempil di kolot. Soronoy ti kanang doma teh. Leres teh. Teu salah. Eta kewajiban nu penting terjaga naonna. Eta awewe tina panas matahari jeung dinginna angin peuting. Hiji tah. Imaan. Mampu panggieunkeun silakan. Teu mampu pangontrakeun. Teu mampu ngontrak cicing-cicing atau digarduh. Kontrak ka BPLT kiungan. Diragueun kitu-kitu teuing mah nya. Dua. Tiba kewajiban naon? Di samping imahan teh nganakahan. Naon oh. Ngan awewe wajib dinafkahan kudu jadi salagi teh salagi awewe henteu nusuj. Apal nusuj? Lain nusuk salagi teu doraka kanu jadi salah. Hei kaum wanita, lamun ajeun ngarumasakeun iluk doraka nulang nongong kana aturan Allah ngalawan ka salaki ulah sok hayang diparaban. Naon cenah? Katur ge mungeun diparaban. Geus diparabnya urang mah. Daun nu beukieun ban atuh. Bilaku dibere bannya ulah sok hayang diparab ban. Ibu daek diparaban. Meni telat mikir ih. Biris urang mah itu. Masya Allah. Ulah sok nuntut nafkah. Lamun urang keur doraka di antara ya doraka nusud. Lamun awewe kaluar ti imah tanpa sepengetahuan, tanpa izin nu jadi salaki, mangka eta awewe teh doraka komo mun salakina teu ngijinan kari-kari maksakeun sorangan kaluar ti imah. Nusud ngaranna samun sapoe teu minta ampura, sapoe eta teu wajib dinafkahan, teu wajib dinafkahan, teu wajib. Ngeunah. Kehola. Urang nahan belat tiris. Masya Allah. Ngalamun kama awe cumpon jeung kalakuanana wajib keur kalalaki keur salaki nganafkahan nu jadi pamajikan.
nganang nakahan nu jadi pamajikan teh eta kudu sarua jeung nu didahar kudu jadi salaki. Lamun salaki dahar jeung nog pamajikan age daang teh kudu jeung nog. Lamun salaki daangna jeung taking teme atuh sarua pamajikanana ge kudu jeung taking. Ulah sampai nepikakeun kieu ari salakina ngeunah-ngeunah daang di warung tegek jeung nod jeung taking tayam jeung taking teme ari pamajikanana daang jeung kerecek genyer. Halah Masya Allah, berarti teu sarua nakahan nu jadi pamajikan. Makana tina hikmah nikah aya kesan, aya pesan ngajarkeun pikeun ekonomi. Jadi cep Hendy geus kawin mah ulah ngeunah-ngeunah teuing jijing, ulah wae hayo babelekekan wae. Nyaho berarti kudu aya usaha jeung aya upah, kudu aya ikhtiar. Sabab nu dibutuhkeun ku awewe tilu, hiji bungkus kulit, kadua eusi euci, katilu suruh si. Nyaho sok aing menceurkeun beutungna seueuh, bajuna hebat, etana ngample. Manyun awewe mah. Mata kudu pedas, kudu jos. Naon we eta mah perlu lompat neangan akar kawung ke mantek eta mah supaya jos kembali. Da lain keur panganten unggul da kudu dibawa tahan urusan nu kitu mah panganten mah. Oh. Ieu nu geus karolot, nu geus lemah amper. Nyawanya Kang nya, nu lemah amper mah da kudu aya bisikan heula. Kakara rada haneut. Kudu aya casan eueuh. Naon sababna tingali dina katerangan. Naon sababna ketika urang rek jima kudu aya pemanasan. Kudu aya eta teh sunah. Mubasaro teh sunah eta teh. Hei ibu-ibu ya ibu-ibu. Catat bapak-bapak catat. Lamun urang rek ieu khusus budak leutik jemeh heula yo. Geus panganten mah geus teu kudu dipapatahan urusan kitu mah, da geus ngebul ieu. Nya heula da pangna kitu ge beureun hayang kitu ya. Lain saukur eta mah belakangan ada ibadah mah urusan ada jeung hate. Oh. Nah, ieu mah nu geus lalempoy, nu geus salamah amper ieu mah. Kudu aya pemanasan. Naon sababna pangna kudu aya pemanasan? Tingali dina katerangan supaya amper teh malaraik. Ulah kieu salakina amperna teh keur lemah 20 taat dadah. Pamajikan udah hees. Meureun salakina jam 3 penting balik ngarona. Pamajikanana salakina jam 3 balik ngarona ari pamajikanana udang sare geus nyeun 5 Kalimantan aya dina. Diudangkeun ku sahana teh ku salakina teh. Udang. Uluy meureun geus alamber kitu meureun maraksakeun sorangan. Kitu ngampleh ieu bae. Maraksakeun sorangan. Uluy jima nu eta teh ngajari anak. Ceuk ulama lamun jima keur lalemah amper kitu, eta teh sok ngawaris lamun budakna teh dijadikeun budakna teh sok diwaris leuleus. Letoy. Mata cirian lamun aya budak cengkati jengkang nangtung namru jieuna sedekeur kitu teh keur lakalehoi keur lemah keur lesu mata kudu aya pemanas. Makanya cek Kanjeng Rasul ya nu paling dipikasieun ku kami cek Kanjeng Rasul aya umat kami jima seperti jima himar. Ari himar teh eta hewan, ari hewan teh eta sato. Apal sato? Lain sato hewan. Di masin kuring boga entong deui deh euy.
Maka dia ngomongkeun entong urang nya. Ya teh awak keting ku capek dina mobil ya teh. Di hareupeun pasanten, hareupeun masjid entong atawa hayam. Hareupeun ajengan. Hareupeun kiai. Hareupeun santri. Hayang meureun ka bikangna teh. Entong ieu mah hayam ngomongkeun hayam, ini ngomong ke jelema. Kan ngomongkeun ha. Meureun hayang ka bikangna teh. Dikale sirinti. Entong. Ngaberi ka bikangna. Belekok. Maksa. Cing, aya jelema lamun teh mah jimana kitu eueuh bedana saperti jima hibak. Terus lamun janji wae eueuh bedana saperti jimana hayam. Lamun jimana kitu eueuh bedana saperti jimana en. Ari entong lamun jima sok maca bismillah tara. Ari ibu. Awas. Ari entong dia hayam namun jima sok maca bismillah atawa tara. Lamun jama aya umat Nabi Muhammad, hek jima jeung jadi pamajikanna. Tuh maca bismillah akan berarti eta jelema. Saha entong. Kurang dia kene geus disebut entong.